بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mu'min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sareng syukur hayang sangakeun ka Zat Allah nu Maha Luhur, shalawat wa salam hayang curahipahkeun ka junjungan alam masalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelayan bukit tetap mudah-mudahan orang sadayana singking syafaat ulama ti Kanjeng Rasulullah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah urang sadayana dugi kana isya dina wengian ke-20. Alhamdulillah masih dipasihan kesehatan keistiqomahan dengan melaksanakan rupi-rupi ibadah, termasuk dipasihan kekuatan orang biasa puasa di bulan Ramadan. Itu dia kuat, kuat ayah. Gitu, alhamdulillah kuat kabeh lah. Alhamdulillah bari jeung reuseuh, bari jeung capek, orang dilaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan orang atau Allah mugi puasa orang sing aya nilayan, sing aya karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah sadayana urang nyata dina akhir bulan Ramadan. Dina akhir bulan Ramadan sing hati-hati urang giatkeun dina rupa-rupa ibadah. Kusabab urang teh nyata kurang lebih 10 dintenan deui puasa teh. Manfaatkeun ku urang geber kurang mutu wiridan mutu maca Quran anu tadina teh itikaf nu tadina teh daek maca tasbih geberkeun kurang tadina akhir Ramadan teh ulah dugikeun ka ngarasa bunga datangna urang dina akhir Ramadan teh tadi. Ulah aya status dugikeun ka kieu, alhamdulillah sebentar lagi lebaran. Dosa. Tahu enggak Mas dosa, Mas? Dosa teh berat di bawah teh, Mas. Alhamdulillah sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan lebaran, teu meunang. Berarti eta teh hayang berlalu buru dina Ramadan teh hayang geura-geura minggu. Dosa eta teh semenang kada sing hati-hati. Bahasa kalimah kitu teh eta anu kedul nu embung. Geus capek puasa teh. Ngarasakeun capek puasa, ngarasakeun capek tarawih, padahal tarawih teh puasa teh. Aya ujug-ujug lebaran teh buru-buru. Nah iya para jamaah sadayana dina isya urang moal ngabahas sagala rupa nu jelasna urang nyata dek ngabahas dina masalah zakat fitrah. Anu memang penting kudu kurang dipikanyaho dina masalah zakat fitrah tadi. Di dia para jamaah sadayana dina zakat fitrah teh nyata urang diwajibkeun
Saha nu wajib zakat fitrah, nu wajib zakat fitrah teh al islamu jelema Islam anu merdeka. Wajib tah. Kumaha lamun budak imah budak hamba sahaya eta mah wajib. Sehingga wajib bikin setiap jelema Islam nu merdeka lamun teu merdeka mah wajib. Ngan nu merdeka jelema Islam wajib zakat fitrah. Hiji. Anu kadua nyata yang liku to'ami kuwatil balad anu memang ngabogaan ngamiliki kana kadaharan pokok sapoe saputing dina keur nalika poe lebaran. Mun jelema dina poe boga kadaharan sapoe saputing dina waktu lebaran maka eta teh kakenaan wajib zakat fitrah. Sehingga dek lalaki, dek awewe, dek leutik, dek gede maka eta kakenaan wajib. Di dia para jamaah sadayana babu zakatil fitri sumiyat bidzalika li anna tajibu idal fitrin nas min shaumi ramadan. Zakat fitrah teh dingaranan li annaha sanyanyana ari zakat fitrah teh tajibu wajib diwajibkeun idal fitri keur nalika buka setiap jelema-jelema min shaumi ramadan tina buka dina puasa Ramadan. Sehingga dingaranan fitrah teh dimana khilqah. Dingaranan di zakatul badan, fitrah teh zakat fitrah teh zakat badan. Kunaon sabab dan disebut zakat badan? Zakatul fitri tuhratul shaimi minar rafati. Zakat fitrah teh nyata disebut zakat badan teh kusabab zakat fitrah teh tuhratul shaim ngabersihkeun jelema nu puasa minar rafati tina dosa. Zakat fitrah teh diparentahkeun pikeun jelema nu puasa kare. Kusabab naon? Kusabab jelema nu puasa teh perlu dibersihkeun tina dosana. Jelema nu teu puasa yang zakat fitrah. Ieu kumaha dek ngabersihkeunana? Ieu istimewa ieu nu puasa perlu disucikeun. Perlu dibersihkeun. Nu puasa anu teu puasa eta mah tong dibersihkeun karungan. Itu paling karungan masyaallah eta teu puasanya aduh Gusti dageun. Berang asa biasa wae ngararokok, ngararoki asa teh era teu boga kakenya masyaallah coba geus kolot teh kira hade atuh paeh manten. Teh lalu tinggal nungguan paeh. Gitu masyaallah. Agamaku agama nage jelema teh geus teh eraeun ku Allah, geus teh eraeun dalaraga ngurus-ngurus lebaran, ngurus-ngurus kue, ngurus-ngurus dodol, puasa hangteu kecebutkeun tah kana dodolna. Adukeun hiji-hiji. Ketika kita tak kurang tong jauh-jauh ting tatangga loba itu puasa loba. Jika nanti hampir setengah ada orang puasa yang puasa teh. Itu Islam orang teh. Itu orang teh lokasi teh daerah Islam gitu kurang gitu. Masya Allah wali berpuasanya. Jelema geus suarana berpuasa. Gaya ujuran naon ditanya teh capek gawe sakit tuh sakit tuh Masya Allah. Ngabelaan beteuna, ngabelaan bajuna jangan lebaran, ngabelaan dagingna jangan lebaran, puasa hangteu. Atuh di jelema kumaha tuh kudu kumaha tuh teh kudu mah aya undang-undang teh. Undang-undang teh. Udah we undang-undang masyaallah. Tewakan dulu nya.
Dewakan. Duh, kurang satu petai kemak yang di kamera. Gede dan suara ini itu puasa. Di rumah makan tempat orang beli tempat daan wanian nugarawna itu puasa. Tongah belanja kadinya tuh. Nararokoi bari rebutan hayam dihareup. Hayam dibakar bari jeung heuleup, tong hayam dibeuleum jeung tu pasana kana dibeuleum. Abi sok dicirian lamun rawa makan nu teu puasa, nu gawe teu puasa ya. Nu gawe teu puasa bungli tadi. Ngageunggeureukeun bingung, teu ngageunggeureukeun kumaha teu bang hatele ngumpul aing ijid ke jelema teh lain ijid ke jelema na ijid kusabab eta jabal geus kolot. Jaba aki-aki nu jeung rek paeh, jaba bagian tukang ngeleuman hayam. Kabayang urang lamun jelema di sate didinya ditusukkeun tah gantian hayam anu ngagebegna. Anu ngagebegna gantian hayam jelema di panggaman. Ngararokok biasa. Eta teh aprokatna jeung ustad lain jeung anu lain ustad, jeung ustad di daerah. Di daerah koma tuh jeung model Mang Edi mah komo geus CS. Edi geus CS. CS geus CS. Masyaallah gede dagingnya. Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik. Kade katurunan urang tong bergaul anu salah, kade beusi kabawakeun teu parwasa, masyaallah. Jaga kade jaga. Hese geus hese nu lo batu sartik jelema teh daragang neangan keuntungan tapi puasa mah teu nu daragang mah teh masyaallah. Nah, kade. Guys, berarti zakat fitri tuhratun lis-shaim minar rafasi. Zakat fitrah teh pikeun nyucikeun nu puasa tina dosa. Tina dosa. Watu matul fuqara wal masakin. Watu matun nyata kadaharan pikeun kaum fuqara, pikeun jelema fakir jeung jelema miskin. Zakat fitrah teh pikeun fakir, pikeun miskin. Anu teu fakir teu miskin mah tetep salian tina 8 asnaf kumaha. Hak kada. Eta mah diatur ku Allah langsung. Masyaallah. Temenang salian eta. Nah, ira urang ngaluarkeun zakat fitrah teh, ngaluarkeun zakat fitrah teh auqatu ifradi zakatil fitri, aya waktu-waktu ngaluarkeun zakat fitrah. Mana waktuna? Hiji waktu jawab. Waktu anu dimenangkeun ngaluarkeun zakat fitrah. Ira waktu jawab teh wahwa min awal Ramadan nyaeta tina mulai awal Ramadan ge geus meunang ngaluarkeun zakat fitrah. Geus meunang tah. Urang kamari puasa tanggal hijina kan poe Kemisnya. Kalau poe Kemis berarti geus meunang pas poe Kemis ngaluarkeun zakat fitrah. Meunang keluar tuh zakat fitrah. Anu kaduana waktu wujubin nyata waktu wajib. Mana waktu wajib teh bitroki juz'i min Ramadan wa juz'i min Syawal. Nu waktu wajib teh manggihan sebagian tina Ramadan jeung sebagian tina Syawal bi an yakuna syakhsun mawjudan wa mutafasilan wa mutasifan bi syurutil wudud nyata gambaran-gambaran jelema nu hirup dina jeung ngabogaan sifat-sifat jelema anu wajib tina mayar zakat inda guru bisyamsi lailatul idi nepikeun ka tenggelamna panon poe dina peutingan id wajib. Jadi didrop juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Jelema anu wajib, yen wajib. Ira cenah anu wajib teh
nu wajib teh wajib. Jadi orang wajib dina zakat fitrah wajib. Bidrok hijin min Ramadan wajib min Syawal. Ramadan teh ke dina akhir Ramadan, akhir Ramadan. Dina akhir Ramadan engke berarti urang dina akhir Ramadan teh berarti jam sabarang ke. Namun lebaran berarti pe Jumat, pe Sabtu. Berarti orang Jumat sore teh eta teh akhir Ramadan. Ngali. Ini jam 12. Ini jam di jam sarapan, di jam gelap. Yes. Ini kan lamun kue Jumaat iya saumpama iya kue Jumat iya kue Sabtu pergantiannya di mana? Pergantiannya di dia pergantiannya hukumna wajib jelema dihidrokin manggihan akhir Ramadan sebagian tina akhir Ramadan jeung sebagian tina awal Syawal ieu akhir Ramadan ieu akhir Syawal awal Syawal Yes. Kawan. Perhatikan. Ini lebaran. Kekurangan lebaran. Ya, Ramadan. Pergantian di bulan Islam berarti mulainya jam guru. Karena guru bisyamsi. Berarti tenggelamnya panon poe. Yes. Lamun jelema, jelema ieu. Jelema teh eta jelema dina jam 5 ya pada Jumat. Jam 5 teh maot. Lamun jam 5 maut dina akhir Ramadan ieu wajib di zakat fitrah cuma ini. Ini wajib ini. Eta karobi wajib teh? Wajib jeung karobi kumaha we eta mah hayangna. Moden tuh seueur wae mikir. Ieu gaji tah mikir lain tah seueur wae ieu. Itu wajib ieu. Ah? Itu wajib. Kan orang tanya, kurang sawabna nyebut wajib, kurang sawabna nyebut wajib. Udah jelas. Kurang kalahnya jawab. Wajib gak wajib kayaknya wajib? Ngomong gak wajib? Hah? Wajib tuh ya? Jadi jam 5 pae. Kurang apa lah? Berarti pun kurang hafal, kamu mau ditanya deh. Wes sama peta pilihan bingung nih. Emang tujuan kayak itu kan supaya apa? Gitu jelas berarti. Mas, gimana Mas? Mas, naiknya jawab Mas, kena Mas. Kalau orang nih meninggal nih jam 5 akhir Ramadan wajib kita zakat fitrahnya Mas. Oh Mas nggak ngerti ya tadi bahasa Korea soalnya. Nggak apa-apa Mas, penting ngaji aja inget Mas. Buka dulu Mas kacamatanya kayaknya belum jelas Mas. Kurang modin tuh wajib modin. Karena akhir Ramadan. Karena akhir Ramadan. Kalau kurang wajib. Masih kena. Saya Ramadan kan ya. Maut kieu jelema teh jam 5 maut. Ieu kekenaan wajib teh ieu. Dina kaayaan dina marehanana dina zakat fitrahna.
Jawabanna lamun maot jam 5 teu kakenaan wajib. Kunaon sababna? Sabab ieu mah karek tepikeun ka akhir Ramadan, can tepikeun ka sawal. Teu manggihan antara akhir Ramadan jeung awal sawal. Anu wajib teh manggihan awal Ramadan jeung awal sawal ieu ngaranna wajib zakat. Gitu. Guys, hiji tah. Lupa teh geus zakat. Zakat nanti jam 10. Mainna maot jam 5. Dina poe Jumat ieu. Kumaha zakatna? Wajib teu zakat mata. Tapi wajib tuh apa ya? Cakap deui we. Zakat deui. Menang dari zakat deui. Kalau itu tuh, ini kalau sedako, yang penting lupa. Sedako, dia mah kena hukuman. Benar tuh dicopot deh. Benar, copot deh pentak ini. Mak, kemarin lu Jakarta Pak Imam teh. Cek ngetek lamot, tidak siap itu biasa. Coba nggak disanggur di kejo gitu ya. Coba disanggur dia kudu dibalik gede ini. Ya salah, itu aja. Jokot deh, atuh mana itu era mah? Gitu. Ya bodoh paribut jeung ini. Itu jadi waduk. Gitu lah, ini mah kena bahas wajib. Lain masalah kunca wajib saja mana, ngan hukum wajib zakat fitrah manehna lamun mautna di akhir Ramadan berarti posisina teu wajib zakat fitrah. Mun teu zakat atuh eta mah asupna sedekah wae geus. Geus, urang terus. Ganti deui urang ganti kali lompatna. Ayeuna ganti maut teh jam 7. Maut di jam 7. Maut jam 7 ganti. Itu jadi maut jam 5. Aduh deui. Ternyata mautnya ini maut dia teh gini. Maut curi. Jadi maut curi ya. Nu mautna. Wajib kan baru bilang mautnya jam 7 baik baru dia. Akhir. Iya nah itu. Jadi ayana. Akhir Ramadan. Hah? Awal. Wajib. Mau Din? Tinggal lah. Iya mah keur sakeuleut sabantek ka ieu. Jadi kena naik dibutkeun teh. Naik dibut wae mah sabar karasa mending mah. Mending mah. Kumaha kaya? Kunaon mah ari giring teu wajib. Apa itu hasil lebaran? Geus asup lebaran. Kalau di kunaon nyebutkeun wajib kalau di? Jadi kita tah ilmu teh kitu. Jadi ilmu teh kudu aya kajelasan kan teh. Di hukum teh kudu jelas. Tong kieu wajib namanya. Ih, hukum dina Al-Qur'an itu wajib gitunya. Heuh sugan tong tika sugan. Jadi kudu kuat dina dalil teh kudu kuat urang. Dina ngahukuman agama teh. Lamun maotna jam 7 tadi berarti ieu can fokus ye ngajina. Masih kena ngadenge kena kopi ya. Apa kurang kena minum gitu. Candaan itu kan. Ti dia lamun mautna jam 7 dina awal sawal, maka ieu kakenaan wajib zakat fitrah. Wajib zakat. Wajib. Naon sababna? Sabab sieu mayit ngalaman aya hirup dina akhir Ramadan jeung awal sawal. Gitu. Patokan mah eta. Yes. Urang ganti deui ketemu pae. Ayeuna mah orok we lahir. Orok bubrang we lahir teh jam 5. Morojolna teh. Morojol ya jam 5 morojol. Eta orok teh jam 5 morojolna. Wajib apa henteu ngalorkeun zakat fitrah napikeun eta orok kalau di? Wajib. Mau Din? Wajib. Cek sama mau wajib. Ketika lawan bulan puasa. Ketika lawan bulan puasa aja.
Motor untuk pasanya beneran. Nama ini. Sama aja. Orok lahir jam 5 lahirna dina akhir Ramadan lahir. Lamun lahir dina akhir Ramadan, maka isi orok teh wajib zakat fitrah. Kecuali isi orok teh jam 5 teh, jam 5 bubrang, jam 5 lewat 30 maut teh tamat wajib. Itu wajib kan. Dising hati-hati orang. Guys, ganti deh bubrang atau eta orok nah maut naik jam 6 lewat 30 atau napi jam 7. Jam 7 dina awal sawal. Orok teh keluar. Wajib di jam 7 dina awal sawal tah parobi orok di zakatan fitrah wajib di zakat fitrah. Itu. Ajak saya parobi itu. Modin. Oh, Rin. Wajib tuh tah zakat fitrah orok. Wajib. Guprak nggak jam 7, ha? Wajib. Eta mau dipindah wajib ini. Jadi jelema teh biar teh abi ge ragu sebenarnya mah. Kalau pengen nanya kita nanya bohong ayo nanya kaki karunya terus pandangan kelewat. Pan karunya banyak liar gitu. Karunya Kubran eta muda lahir tah ka dunya jam 7 dina awal sawal eta henteu kakenaan wajib dina zakat fitrah. Ku sabab naon? Ku sabab ieu orok teh teu ngalaman akhir Ramadan. Teu ngalaman akhir Ramadan. Yes. Urang ganti deui kasus kasusna ieu. Jelema nikah ya? Nikah teh jam nyata 4. Nikah jam 4 ya akhir Ramadan. Jam 4. Begitu jam 4 nikah teh jam 4. Ieu nikah berarti mana boga tanggungan. Sa tanggunganna pamajikan nu wajib nafkah. Wajib nafkah. Begitu lalaki nikah ka awewe jam 4 dina akhir Ramadan, wajib teu lalaki eta salakina ngalawarkeun zakat fitrah pikeun pamajikan. Wajib teu Maden? Wajib. Ah? Wajib. Urang wajib kudu wajib wae. Pantas nikah. Pantas nikah heula, pantas nikah. Wajib ngelakukan zakat fitrah. Ngalawarkeun zakat fitrah wajib. Wajib. Parobe wajib apa enggak? Wajib gua agak usut ya. Dia teh scrolling game mau di jawaban. Sigana nyontek dia. Sama. Geus scrolling game bener. Ditanya. Coba ki ngomong ki, wajib apa enggak ki? Wajib. Ramadan. Nikahna. Jawabannya, bila mana jelema nikah di akhir Ramadan, begitu nikah berarti buat tanggungan awewe, maka wajib eta zakat fitrah pikeun pamajikan. Ganti kasusna digeser deui. Ganti jam 8 dina maleman takbiran nikahna, wajib tetah salaki ngajak zakat fitrah pikeun pamajikan. Moden Mikir lah tuh. mikir lagi. Yo lila mikir lagi gimana. Ayo kita udah ngarep bola tuh Moden lah. So Moden? Itu. Hah? Itu. Jaksa Moden teh segala apa? Itu pengalaman akhir Ramadan. Parobe. Tuh nya, dia hampir paling lima paling. Pengalaman akhir Ramadan. Rada cerdas sih saya pikir. Mulai ya. Mulai berarti guys, visit Thailand ke malaikat lah biasa tuh. Ayo tadi mah kena kujuring. Ayo siapa tong mikir gitu. Kusabab ieu nikahna dina awal sawal sehingga kata salahna teu wajib ngajakakan fitrah pikeun pamajikan. Tadi teh nya jawabanna
Ku sabab teu ngalaman dina ieu rumah tanggana teu dina akhir Ramadan, teu ngalaman akhir Ramadan rumah tangga. Mungkin tah. Dari ngitanya. Saya penting gade urang. Jadi inti nama anu wajib teh juz'in min akhir Ramadan wa juz'in min Syawal. Dina sajid dina Ramadan, sajid dina awal Syawal. Maka lamun jelema di dieu kaayaan hirup kitu di dieu dina posisi ieu maka ieu kakenaan wajib zakat fitrah. Wajib. Ya, Pak Robi. Ini wajib gade zakat fitrah. Guys, eta nu hukumna wajib tah. Dina waktu wajib bidrok juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Eta teh kakenaan wajib hukumna. Aidi waktu fadilah. Mana waktu fadilah? Ini waktu utama ieu. Ganjaran lebih kira, ini bukan keutamaan. Kira waktu fadilah. Yaumul Idi ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil Id wal afdalu ba'da salatil fajri. Nu waktu fadilah mah dina maleman Idul Fitri samemeh hijil fajar sodik. Kitu wa qabla salatil Id jeung samemeh salat sunat Idul Fitri. Ngan nulungi utama mah cenah, leuwih utama nulungi utama mah nyata ba'da salatil fajri sanggeus beres salat subuh. Geus. Iki ya. Anggaplah itu waktu takbir. Ini itu takbir ya. Itu takbir, orang teh disebut takbir ya. Takbir. Nah, takbiran. Takbiran. Itu ya. Berarti subuh. Itu subuh. Jam 5 lewat 40. Jam setengah 5. Berarti jam 4 lewat 40 subuh dirinya. Iya berarti jam 7, jam setengah 8 posisinya berarti Idul Fitri ya. Nu leuwih utama mah wal afdalu nu waktu nu paling afdol eta waktuna waktu saenggeus beres salat subuh nepikeun ka endek mangkat salat Idul Fitri. Eta paling bagus. Anu waktu fadilah mulai dipentingan malam Idul Fitri ke dia ya urang geus mulai iki aya waktu fadilah. Di waktu bagus ya malam Idul Fitri. Nu paling bagus deui saenggeus beres salat subuh dina nepikeun ka endek berangkat salat sunat Idul Fitri. Urang kumaha? Urang mah biasa lagi sapoe atau memeh sapoe memeh 2 poe dina salat Idul Fitri urang geus zakat fitrah. Teu masalah. Teu masalah. Ngan waktu fadilah eta dina pentingan malaman takbir nu leuwih utama deui dina saenggeus salat subuh nepikeun ka endek berangkat salat sunat Idul Fitri. Eta waktu fadilah. Fadilah. Aya di waktu teh waktu karohah. Waktu makruh kade, aya waktu makruh. Tapi jarang sih. Mana waktu makruh? Takhiruha an salatil Id ila ghurubi syamsi ila limaslahatin kan tizori qaribin au fakirin sholihin. Ngahirkeun saenggeus beres salat sunat Idul Fitri nepikeun ka ghurubi syamsi samemeh maghrib. Nanti aya sebagian hadis dina hadis lamun jelema ngalaksanakeun zakat fitrah saenggeus beres salat sunat Idul Fitri eta asupna sedekah. Jadi geus lain zakat teh. Nanti dieu mah tetep waktu mutakhiruha ngahirkeun dina saenggeus salat Idul Fitri nepikeun ka samemeh maghrib eta jelema ngalaksanakeun
naon nyata zakat fitrah eta teh hukumna makruh illa limaslahatin terkecuali aya kamaslahatan seperti kumaha seperti kieu urang budak karib kerabat urang mamang uwa gitu tah nungguan karib kerabat neng karib kerabat teh ngan karib kerabat fakir ngan miskin karib kerabat teh ngan begitu fakir soleh ngan jelema teh soleh kade wihan deui ieu nek nabi berang seureutik kumalam urang zakat fitrah ka jelema anu teu salat ka jelema anu teu puasa meunang ngapahdeun nah ieu ajaran teu salat itu nyawa fakir nyawa mararat nyawa teu puasa teu salat loba aya zakat fitrah hayang kitu nya meunang teu ieu lamun dina hukuman leuwih bagusna udah ikut ibadah heula atuh tapi sabarna sah wae tetep ngan peda nu bagus nama kanu soleh ngadakeun ibadah gitu. Nah dia lamun jelema dina saenggeus beres Idul Fitri teh jan zakat fitrah ngan memeh magrib kusabab nungguan karib kerabat anu fakir nu soleh fakirna eta meunang teu makruh hukumna cenah kitu teu makruh geus urang teruskeun nu kalimana waktu teh waktu hormat waktu haram mana waktu haram takhiruha an yaumil id illa li uzrin ngahirkeun ngalewati hari pertama dina poean Idul Fitri illa li uzrin terkecuali teu aya uzur seperti dia urang kan kita lebarannya itu lebaran dia jam 7 teh salat sunat Id, poean salat sunat Id. Ayo pulang teh ka dieu akhirkeun zakat fitrah teh. Itu nepi ka naon? Nepikeun geus beres maghrib tah. Maghrib dina akhir. Dina poean Idul Fitri geus maghrib lewat. Eta haram hukum. Jadi haram ngaluwihan bae. Gitu kan. Ngan kitu ge ila li uzrin bila kecuali aya uzur. Geus eta dina waktu-waktu tah. Geus urang teruskeun ada tuntas ini zakat fitrah. Begitu jelema lamun aya uzur dina ngakhirkeun dina zakat fitrah wa takuna qadaan biduni ismihin. Lamun aya uzur mah menang gitu ngan statusna jadi kodo ngan teu haram lamun memang aya uzur mun aya uzur mata tadi statusna eta mah jadi ngodoan zakat fitrah kusabab teu ngalaksanakeun zakat lalawora kusabab aya uzur eta mah ngan teu haram tina itu kusabab naon seperti kieu lamun jelema teh mah alam yahdur maluhu can boga biasa ditelat can boga biasa pamantakan urang dina zakat fitrah urang urupkeun sampaikeun ka fakir miskin teh kitu supaya fakir miskin ge bisa zakat fitrah itu lamun can boga biasa beureum kumaha kitu nya awalam yajib mustahiqolaha atau urang teh kieu di hiji lembur teh yo baleunghar kabeh baleunghar teu aya mustahik fakir eueuh miskin eueuh baleunghar kabeh lah kitu nya termasuk naon termasuk mukallafin teu aya mukallaf teu aya mughrimin kitu teu aya nudapan asnaf urang teh nungguan we dina lebaran Idul Fitri teh nungguan liwat maghrib eta teu naon kusabab uzur ngan tetep statusna kitu eta teu haram ngan tetep jadi qada kitu kusabab nungguan mustahikna geus eta tah
Jadi urang teh eta waktu dina haram. Sakumaha tina takaran dina zakat fitrah teh? Takaran dina zakat fitrah awajib biha so'un an kulli saksin. Takaranana satu sok. Setiap tahap, setiap per kepala. Jadi setiap per kepala. Zakat fitrah itu setiap per kepala. Matakan aya bahasa kieu. Jelema budak dijitak, siapa ngajitak? Aing gigi geus dipitrahan gitu. Ini dipitrahan. Masyaallah gitu lain. Per kepala ada per kepala. Per kepala tah. Saso, sakumaha saso teh? Ai arba'atu amdadin bimuddin. Nabi sallallahu saso teh nyata 4 mud dina takaran Kanjeng Rasul. 4 mud. Wa huwa ma yusawi halian. Ya eta dina sekitar 2,75 kg takriban kaol. Jadi 2 kilo 75 on. Itu 2 kiloan. Jadi 2 kilo 75 lamun di liter berarti kiloliter setengah. Jadinya eta dina takaran. Kalau menjadi kilo berarti 2,75 gitu, atau lebih 2,8 ayat 80 jadinya. Eta gampang nakar nama kurang takar kadang takarkeun di kilo hek di takar nama. Ieu pikeun urang nyeta dina takaran sok kadang. Nah, kabeh dina setiap imam anu ufat dina kaul tamada ngawajibkeun min kutil balad nyata makanan pokok. Jadi makanan pokok kade nu diintikeun makanan pokok. Jadi lamun urang zakat fitrah tetap kudu make makanan pokok. Mana makanan pokok teh? Hiji lamun cek dina kaum makir billahi sayqadi ramjin hakka masalah antori tarki zakatil fitri wajila urufa awali hajaat murattibatan asma'u ti zakatil fitri lau akila. Hiji gandum menang, kadua siltun, katilu gandum beureum, kaopat jagong tahek, kalima beas, kaopat dimasin kacang, kagenep biji emas, biji masi, katujuna kedelai, kacang kedelai, kadelapan kacang taneuh, kasembilan kurma, kasepuluh anggur, kasabelasna susu kental, terusna susu cair, terus keju. Eta lah anu meunang tah dina makanan pokok. Geuning duit eueuh. Duit eueuh. Duit di mana nyokotna? Eta tina mazhab Hanafi. Kitu oge menang ku duit tetep dina mazhab Imam Hanafi saestu nama dina kaum utama tetap kudu kubean gitu. Guys, eta takaranana tah. Jadi takaran Imam Syafi'i mah kubeas teh 2,75 kg. Gitu. Lamun dina takaran Imam Hanafi beda takaran. Beda takaran. Imam Hanafi mah 3,5 gitu. Lebih lebih. Takaran. Lamun di liter berarti 1,5 liter. Berarti kan bisa 5 liter. Jadi lamun dikalkulasikan lebih berarti 5 liter. Malah seperti berarti asupna. Gitu, 5 literan lah. Berarti sebarang juta kalau dikalkulasikan dikalikan kurang kalau dia 10.000 50.000 nya gitu.
Ai urang sih lamun 3,3 setengah berarti paling di sekitar 40.000. Wajah 40.000 nya. Harga biasa 11.000. Lalu sekitar 40.000-an gitu. Lamun dina zakat fitrah kumaha urang ada anak. Lamun parobi ngadangna bulog. Ieu mah ai barang daang hayang anu super. Ai zakat fitrah ku bulog ka dieu. Kalian ikut. Dasar jeung dewe urang. Jadi kitu wajina Mang Udin ya. Barang daang teh jeung bulog wae, nya kudu bulog. Ada kanu halus atuh mangga. Tapi lamun Mang Udin beas geuna 12.000. Tapi ternyata zakat fitrahna kudu 8.000 teman. Pengkhianat. Hah? Pengkhianat. Kangeuna. Ai barang daang anu alus ai zakat fitrah nu goreng kan lieur. Teuing-teuingeun. Dibung malaikat. Kan ngujina zakat fitrah teh kekayaan makanan pokok. Naon anu pokok urang didang beas rupana kos kumaha. Gitu. Kos kumaha biasna. Setiap hari na urang aya Mang Ojo ngan bae bulog. Jadi gitu tah. Jadi hati-hati lamun urang dina zakat. Kualitasna kudu nu bagus. Tong goreng. Atuh kan karunya anu miskin. Wajah aing ngadang bulog wae zakat fitrah bulog. Ieu mah dek bayan jika kesengsaraan panjang ya. Kita lebih kayak gitu maksudnya. Lebih kayak gitu aduh coba ini aing dange biasa tidak bulog-bulog ini zakat fitrah bulog kene wae. Hayang atuh ngasaan halus. Gitu na masyaallah Gusti kayak gitu. Jadi eta mah kumaha wae urang. Ketetapan urang. Mun kira-kira urang barangkali anu bagus. Nu bagus zakat fitrahna. Nu goreng urang tadi bang bulog. Anu bagus teh bingung atuh Pak. Ngan kieu cenah ieu mah hadis ya, aya hadis. Dina kitab abi manggihan utamaan keneh ku biasa apa ku duit pikeun jelema nu fakir. Memang lagi aya anu boleh jeung meunang dina masalah mah duit. Sebab ngabutuh teh lobana cenah ku eta ngan urang mah tetep ku beas wae. Kamu bating codekah kecuali beas geus eueuh. Itu dipayang geus eueuh beas teh yeuh. Jangan kamu aja gitu. Kawan mana eueuh atuh gitu. Gitunya. Aya beas mah geus atuh beas. Meuli we heula lah. Nya kudu banggae ku beas wae. Nah, urang singkat betanya kira zakat fitrah teh urang eta dina masalah urang zakat fitrah eta mah sesuaikeun wae jeung urang ngadahar biasa beas kumaha dirinya hek zakat fitrah kaluarkeun sesuai mah urang bidaat hek aya kieu nyata dina jelema wa ija azar zawju an fitrati zawjati fala yaljamu sayyidan nafaqatuhu aya kieu lalaki boga kawajiban nafaqah pamajikan majikan ngan lalakina bener tegableun ieu tegableun lain teu boga tegableun berarti bener-bener teu boga ieu dan kira sapoe jeung mendang ge teu boga miskin mah mendingan ieu mah tegableun miskin mah atuh model beungeut model wajuber maudi miskin lah miskin mah ini mah komo hampir lebih hina miskin dia. Jadi lamun urang kriteria miskin gampang. Jadi miskin gampang. Mun miskin mah tina pangabutuh urang teh leuwih tina 50%. Ya. Urang boga anak SMP hiji sampai bagi 20.000. Boga dia nu hiji
SD 10.000 boga di TK 5.000 geus barang itu geus 35.000 daan sapoe ting barangnya tertak beak lah karena bangsa 3 liter setengahan 40.000 tah hitunganna 40 tambah 5 jadi 75 Encan urang model dina rupa-rupana sapoe teh beak kana bangsa 150 atau nanti 200 200.000 sapoe penghasilan lamun leuwih ti 50% penghasilan teh 150 itu mencapai 200 teh miskin nu miskin berarti mah ini miskin nggak gitu ngaku dong kayak Jakarta Fitra kan ngenana miskin itu kalau baki kalau balik dari Jakarta Fitra ya gitu salah gitu lagi lalakina 13 wajib tuh ngajak kata Fitra pemajikanna fala tajamu fala yajamu sayyidana faqatuhum teu wajib pikeun eta salakina ngajak fitrahan pamajikanana mumbang 13 Masya Allah tapi disunahkeun lamun pamajikan teh bobogal pamajikan mah eta sunnah kalau zakat pasti pamajikanana gitu guys terus kene sampai tuntas dia para jamaah sadayana ya masalah kumaha la turji az-zakatu anil ibni teu wajib orang tuana ngajakatan ke anakna la tajibu al abi nafaqatuhu jeung teu wajib pikeun naon nu teu wajib pikeun eta bapana anu nafaqah ketiga ya anak nu geus balik kabaligi anak nu geus balik wajib di zakat fitrahan tuh geus balik geus balik ieu geus balik ngan kumaha urang boga anak teh geus balik anak teh ngan can usaha da geus balik ge masih kena sapola keneh ukuran balik berarti kan lalaki mah 15 tahun berarti kan boga anak teh 17 tahun 17 tahun tapi kan geus balik tuh aja tuh aja ngan ija adaha anu abahu ngan ndek di Jakarta nek ku bapana lamun dek di Jakarta ku bapana illa ija ajina lahu fi ihraji fitrati maka eta bapana kudu ngenta izin heula ka anakna bahwa anakna dek di Jakarta fitrah gitu kan kan urang boga anak kan geus baralek lobana urang teh heureus Jakarta gitu da kusau karasana da eta anak urang padahal geus wajib dari kusau balik lamun urang rek ngajakan ka anak berarti urang izin heula tah jam ku abah di Jakarta nya mangga atanapi kurang dibere wae ai dibere wae tuh kudu minta izin jangan tadi ya zakat cum itu kanu sorangan bae na zakat fitrana kamu tuh kudu izin udah sorangan kurang mere serta mere jeung zakatna adapun zakat fitrana ku sorangan lain kurang lamun kurang ya kudu minta izin heula ka anak kanu balik kudu minta izin heula gitu illa ija ajana lahu fi irati fitrah eta mah tetep itu kudu izin heula wa amal ibnu baru baligi atau urang teh boga anak anu can balik dek lalaki dek awewe termasuk pamajikan wa kullu man tajamuhu nafaqatuhum anu setiap wajib dinafkahan ku urang anak nu can balik jeung pamajikan eta kan wajib nafkah
eta mah teu kudu carita heula, teu kudu izin heula enggeus teh kurang Jakarta belum. Disebab anaknya kan balik asup ka apa. Kitu tah. Masya Allah itunya. Kata mah palai saratu iznuhum teh kudu disarahkeun izin heula da kusok eta mah wajib nafkah. Wajib nafkah. Masya Allah kumaha lamun kieu cenah urang kan wajib nafkah teh kade anak pemajikan jeung bapak kolot lah kolot ini jeung bapak urang wajib nafkah gitu. Urang kumaha meunang teu zakat fitrah ka kolot urang atawa nepi ka anak urang. Zakat fitrah lamun ngatas dasarkeun kolot urang fakir, ngatas dasarkeun anak urang ge fakir, ngatas dasarkeun kolot urang teh miskin, ngatas namakeun anak urang teh miskin. Teu wajib urang zakat fitrah ka kolot jeung ka anak kusabab ponisna fakir jeung miskin teu wajib. Tetep eta wajib nafkah. Teu meunang gitu maksudnya. Teu meunang kadinya zakat fitrah. Teu meunang. Yaitu menang ka kolot zakat fitrah. Terus kolot urang teu boga cenah fakir pan teu boga urang zakat ka kolot. Anak urang geus sarua teu gableun. Urang zakat fitrah ka anak we teu meunang. Teu meunang ka urang teh ka mana lupa teh beas. Pukul lingan di dinya. Siapa cenah? Zakat teh pukul lingan we ka anak ka kolot. Ayo batur ka bagian apa moal? Meunang teh urang zakat fitrah ka kolot. Meunang. Ka anak meunang. Ngan aya nganan sing bener ngajina ieu. Sing taliti ieu geus jadi fitnah. Lamun kaayaanna kolot teh asupna kana warim. Kana boga hutang. Aya kitabna? Aya. Mana? Dina anak. Dina basul masail tadi. Ya hati-hati ya, sing hati-hati ngajina, sing telik. Oh, cina usah ge meunang dina kolot zakat fitrah jeung anak kakade sing hati-hati. Nu kumaha nu meunang teh? Kolot urang anu di atas nama fakir jeung atas nama miskin, ngan kolot urang teh boga hutang. Ngan kitu ge bila mana urang zakat fitrah ka kolot kusabab kolot boga hutang, eta zakat fitrahna kudu langsung dibayarkeun kana hutangna, utang dilebok ku kolotna. Tong tidak antu komputer, kemenang. Inti nama orang mah sesuai dalam hak itu mah, geus teu meunang wae geus, itu. Kakolot lamun dek muji ngan lamun ngatas samakeun fakir jeung miskin, teu meunang urang zakat fitrah kakolot. Kolot enan bapak anak, kitu naon teh suami kakolot. Nya. Eta mah kitu wae heula. Aya pertanyaan saya punya. Boleh? Lamun zakat fitrah harus kurang dihasilkan apa harus dari umum soalnya itu masuk umum dah. Iya. Iya pembahasan amilin berarti. Amilin umum. Amilin teh anu direkomendasi di pemerintah teh ngarekomendasi ke masjid yang pemakaian baru menjadi DKM wayana mana anak juga tugas kudu mungutan zakat fitrah eta berarti parobi teh amilin kumaha lamun parobi teh direkomendasi ku pihak pemerintah ku negara gitu eta mah lain amin ngan urang nyokot kamaslahatan kusabab tadi beuing aya kolot urang nu teu boga kan urang teu bisa ka kolot aya zakat fitrah aya anak urang teu boga kan urang teu bisa zakat fitrah ka anak tah geus wae urang kamilin ti amilin ke berarti dibagikeun tah ka anak urang jeung ka kolot urang kan beureum kamaslahatan pikeun lembur kade jadi zakat fitrah teh ka mana-mana Antara beas dibagikeun teh cara kebeas biasa dijual antaranya anu hak nama pokoknya nyawa duit kan cara kebeas duit dijualnya standar bro kita mau diamplokkan para fakir miskin mau diamplokkan
Sampok dina anak yatim itu kayak kebagian. Jadi lamun urang dina zakat kita lamun dek lupa tak anak yatim iya fakir apa miskin gitu aya kan anak yatim jadinya asli nama fakir dan miskin udah tetap gitu masuk nama. Jadi lamun kalau tak mampu teh maka kalau tak Inggris gitu asli nama fakir asli nama miskin kita urang beureun ningali kana budak usaha budak sangsara ieu kayana miskin atau lebih fakir ya bere wae dah kana fakir dan miskin gitu. Ngan jelasna ieu dina pembagian memang pembagian paling penting dari pembagian dina kitab takrib ge aya lah dina kitab takrib baca kitab takribna pembagian kudu kumaha cara ngabagina kitu tah bagi teu meunang kade gedean kena ambilin teu meunang kade kita kawin ambilin penting lah perecet kene seutik mah kitu ulah kade miskin kade sing hati-hati eta aya hak fakir jeung miskin sing hati-hati kade sing hati-hati awas kusab di kewajiban ye kewajiban teu meunang diringkes kade diringkes teh ah geus we lah urang ringkeskeun ambilin mah urang bagi loba we penting fakir jeung miskin mah seutik we lah sabagina beres ti urang teu meunang kade teu meunang diringkes kade aya pembagian anaknya gitu. Adapun masalah nabagina ku duit ke akhirna dina beas teh urang kana duit kene riweuh itu eta tetep berenang aya hakna tetep hak heula kan eta kan berenang geus aya hak fakir jeung miskin gitu tah mending nu maslahat teh geus gadikeun biasna. Adapun masalah dijual jeung teu aku fakir miskin atuh terserah dah hakna kecuali unjukkan si fakir jeung miskin teh ka urang geus jual bias mah kitu bagikeun duit wae atuh eta mah gak penting ngan nu leuwih maslahatan geus wae berekeun biasna coba bating lagi itu eta mah hak kowe eta mah geus kepikeun kana tangan fakir miskin mah beureun teu jual atuh mangga eta mah nu hakna kitu nu manehanana gitu kudu dikumahakeun mangga eta kitu nya aduh sayang gitu. Terus pertanyaan saya jadi eta tah masalah zakat fitrahnya Amun contoh tos keluarga kan buat kewajiban ngapain anak pamajikan dipanggil kapit itu kolot zakat itu kolot terus kapit gitu misalkan deh iya gitu wis karti zakat kolot mah teu ngabogaan kewajiban zakat fitrah pikeun anak tadi komun urus rumah tangga ngan lamun kieu cek kolot teh ya abah dek di zakatan ka makajeun kajeun bah atuh mangga daya izin itu halisan kan ya sami bae soalna ada dek dek lagi beureun kolot ngan pedah kieu pedah meureun nu bagus mah berekeun wae biasa dek mere teh mah kolot ka urang tah jang tah ya jeung zakat jeung ka itu zakat ka sawae kata lebih bagus berarti mere gitu cinta kan keren kan Hijau dan dewasa. injucan dewasa sebenarnya malah kan anu boga hak bapana beurang tetep eta bukan di Jakarta anu moal nya tetep kudu dimasalahkan lah eta si posisina si anak kewajiban bapana ku bapana di Jakarta apa moal geus aya moal mah tah lain negara biasa Jakarta tah itu aing gitu sebelum untuk langsung kurang kalian untuk baju zakat kurang dan baju zakat juga kurang itu eta mah tanggungan kolotna itu kesabaran balik dan balik berarti tanggung jawabna tanggungan kolotna apa itu kudu kurang Jakarta kita kayak tanggung jawab kolot tetap kalau berarti dari Jakarta kalau mencari balik tetap tanggungan kolot gitu tanggungan apa gitu ya leuwih gitu leuwih di takaran di takaran bagus sama tuh dulunya terus saya pasti gitu lalu terus saya ukur timbangan ukur 2,5 gitu jadi gitu 2,75 gitu. Ada pun bergan saeutik sabeunyeur sanaon nama da urang lain niat dek naon da isi kapan beda kieu dengan sideka mah iwalkeun deui we lamun cara bahasa teh mah kieu ye urang teh mau teh 5 liter atau nanti sagantang tah uing di zakat fitrah nut 3 liter setengah anu
berarti genep liter setengah mah ya sama sedekah. Nah begitu mah jelas. Jelas perkarana. Gitu. Perkara jelas. Gitu nya. Jadi tetap ukurkeun heula. Kata wajib soalnya yang menyebutkan bukan wajib itu. Memang sok aya nu menyebutkeun aja ting leuwih jadi kurang atuh heula emang aja ting leuwih tapi alus nama dipaskeun. Mun rek sedekah jualkeun. Oh, jadi kurang ulah enggak? Cuma lain fitrah ieu cenah. Kenapa kita teh repot? Sedekah apa naon? Kalau sedekah cenah ieu mah lain fitrah ieu sedekah. Betul mana? Cenah sedekah ka mana asup teh. Maksudnya tetap perlu zakat fitrah. Niatan zakat fitrah kita. Niatan zakat fitrah. Ai sedekah beda-beda. Fokus urang ya antara sedekah ai sedekah makan sunnah. Kade, ai zakat wajib. Jadi kudu pisahkan antara wajib dan sunnah tadi. Bisa wajib laksanakan. Harus sunnah. Entong wajib dianggap sunnah. Itu wajib. Intinya. Jadi entong nepikeun karieu picuh eta mah. Jalankeun wae di mana wae tempat, anu penting tepat sasaran. Tepat sasaran. Ulah nepikeun ka urang di mana-mana zakat fitrah ka mana-mana ulah kapan ka urang we heula. Ulah. Mun kira-kira urang teh yakin ka amilin teh aing teh yakin ka amilin. Lain sangkaan goreng teh yakin. Teu yakin langsung. Ya mesti teu yakin langsung. Gitu sih teu yakin aya yakin syukur alhamdulillah. Alhamdulillah yakin ada KBG banyak sudah ngajalankeun agama KBG. Gitu nya. Leuwih maslahat ya urang geus kumpulkeun wae. Tadi teh nya tangga ngajaga supaya meunang keninggangna urang wajib nafkah nu fakir miskin kan urang teu menang zakat kadinya. Ai ku ambilna baru kan tiasa dibagi ratakeun gitu maksudnya. Dibagikeun gitu eta mah. Tamalah eta mah geus. Doa ini jelas agama tetap lamun urusan agama jalankan sesuai dengan aturan agama gitu maksudnya ya. Saja guys, gitu ya. Dekat kita masjid barakal kita sana. Kada itu aya bahasa kia. Cenah ka guru ngaji we itu gaji tahunan ulah kan ya kata baca. Dengan betul lain. Kada zakat fitrah mah lain gaji tahunan kan. Gitu lah kan lamun kalangan habaib teu meunang dari baca zakat fitrah habib teu meunang habib. Jadi habib teu meunang. Teu meunang kusabab naon? Kusabab zakat fitrah teh kotor. Habaib mah suci teu meunang. Oh ya habib bade ngata zakat fitrah ulah dibere. Bere sedekah wae kan. Ulang bib saya zakat fitrah ka meja entong. Teu meunang ulah mukatab teu meunang kan. Dia tamas silsilah dina juriyah mah teu meunang dari zakat fitrah. Teu meunang. Ya, urang mah zakat fitrah teh kan nyaho kotor. Urang mah sebut kana kotor teh. Sebut kana kotor urang mah. Sebut emang karot kotor gitu ya. Parasnya besar kotor gitu ya. Masyaallah, gitu ya. Ayo teman sikap bela insyaallah pada zaman sorena di pembahasan zakat fitrah insyaallah urang berarti sak pertemuan di Ramadan ya. Geyar kurang terus amal ibadahna tingkatkeun tong hal wae. Itu minimal geyar kurang duhana tahajudna kade mungkin urang dibere kene yuswa Allah di saat roh dina bulan Ramadan. Itu sebab di Ramadan teh sekarasa urang beuki akhir urang manating lamun si bangsa Allah kada dipake sia-sia sing kahade urang beuki dukut bukti loba pangabutuh leuwih bingung leuwih susah ade entong kabawakeun ku kasusah dina ukuran sagala rupa pernah komik Ramadan atau lebaran udah mantepkeun kurang gerak rumah ayeuna dek lebaran anu mah dek itikafi geus terus bagus tah kitu mah imah riweuh jeung riweuh wae dek lebaran teh dibere riweuh coba urang dina detik-detik akhir dina Ramadan kada sinyaah kadinya itu cekap perhatikeun kade dari Islam begini teh dari cari cingun mah aja jeung mate kumacarana supaya terlena kusabab hal-hal anu memang pernah keniknya Ramadan sehingga henteu fokus kana Ramadan kade. Nah eta insyaallah punten para jamaah sana cekap haturkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.